Para mitra kaum dangu nuju ngadangkeun dongeng nu judulna Randa Bengsrat karangan Kiliksa ti karaos ayeuna nincak bagian ka 6 para wargi sabada namatkeun bagian kalima ayeuna neraskeun bagian ka 6. Mugi-mugi we dongeng-dongeng di Mangga Official tiasa dangu hiburan pangbeberahmana. Mangga nyangakeun para mitra. Ai dongeng rupi-rupi para mitra sadaya pengarang benten-benten ayat ciri sabumi cara sadesa warwargi jangan kagungan tata cara masing-masing warwargi sadaya kitu nya pada Mang Jaya gaduh cara khusus kamu Mang Jaya benten sareng anu ngadongeng sanesok sanaos tema nama kitu kene gitu tema nama ngadugikeun masalah nyaeta tanapi carios ka wargi-wargi tadi antawisna atuh ayeuna Mang Jaya nuju ngaca carios nyambung anu judulna Randa Bengsrat. Dongeng ieu para mitra karangan Kiliksa mugi tiasa katampi kalih kabingahan mangga nyangakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Carios nyambung Randa Bengsrat karangan Kiliksa dina bagian kagenep. Mangga nyangakeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Randa Bengsrat ayeuna nincak bagian kagenep. Para mitra kaum dangu, mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Carios nyambung judulna Randa Bengsrat karya Bapak karya Kiliksa tiraos sebut Bapak Leksa. Iya kayak Kiliksa para wargi deh. Nincak bagian kagenep mun teu lepat mah harita teh Karmin ditanya ku Mang Ading para wargi. Di payunan kumitoha teh atuh para wargi sadaya. Tong boro model sifat Ading atuh sifat ieu Karmin. Sanadan si kabayan ge reuwas ngawitan mayunan mitoha para wargi. Si kabayan anu sok loba ekolna loba para mitra akalna jeung sajabana dina ngomong tara eleh ku batur ai di hareupan ku mitoha mari poe atuh si kabayan ge para wargi nu mawi tong boro Karmin. Jadi pantes Karmin harita para mitra ngaraos ngahuleng oge atanapi reuwas oge ditaros ku calon pimitohaeun. Mangga para mitra wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Randa Bengsrat karya Bapak Kiliksa dina bagian kagenep. Kitu para mitra harita cek Mang Ading puguh kadengen aku Karmin mah asa ngabeledug tarik pisan lir ibarat kat para mitra ngadenge gelap tengah poe ereng-erengan sabab teu disangka ti anggalna yen baris narima pertanyaan kitu anu kacida gancangna. Da puguh karek 2 kali jeung ayeuna nganjang ka Nyisari tapi najan bari jeung reuwas oge Karmin neger-neger maneh pok ngajawab kalayan tatag. Atur nuhun kana pertarosan ti bapa sakula wargi nu sakitu ageungna ieu teh ngandung hartos yen kadongkapan abdi teh teu dimomorekeun da buktosna sakitu diparatoskeunana ku bapa. Kanggo ngabalerna memang tos sayagi margi maksad abdi nganjang ka tuang putra teh memang lain heureureuyan nanging kajurung ku maksad anu tangtu ngabantu niat anu nyata sajami harap ka tuang putra. Nanging kitu ge upami katampi da rumaos abdi mah batan sakieu tuna harta tuna harti rumaos teu aya araheunana tak kitu Pak. Jadi maksud ujang teh leres-leresnya teu pinoda mah Pak. Nya nuhun atuh ari kitu mah bapa teh ngucap syukur alhamdulillah bungah nu taya papadana kapun anak aya nu haat mikanya ngan bapa mah titip omat ulah rek lancalinci luncat mulang ulah ingkar tina tali gadang. Pokona mah ulah rek udara palincang ulah lesot pokona mah bisi goreng temahna niat ujang nu sakitu saena muga ngabuahkeun kasayan sae keur ujang pribadi sae keur pun anak sae keur kulawarga sadayana prak gratuluykeun ku bapa didoakeun masing mulus rahayu berkah salamet. Nuhun Pak abdi mah nampi kana eta piwajang tah upami parantos kitu mah mangga wilujeng angkat. Bapa teteg sarta moal asa-asa sabab mun aya nu datang deui teh kari nerangkeun yen pun aku geus aya nu wiboga kitu tah. Cek Mang Ading bari ngajak sasalaman.
Gap ku Karmin di tampanan hatena ngadak-ngadak jadi ngageter. Jajantung ratug jiga rek manggih kareuwas. Seungah narima kepercayaan kitu teh. Dasanya nama Karmin teh can siap pikeun narima kanyataan kitu. Hatur nuhun atuh Bapa permios abdi bade wangsul heula. Obra diduakeun sing salamet di jalan ujang. Karmin munjungan kabisar mah tuluy ka Nyisari. Barang patarema leungeun jeung Nyisari getihna meuni nyeak jajantungna beuki ratug siga nu tutunggulan. Permios atuh kasadayana Karmin manggut bari ngadeuketan panto. Mangga Kang sing salamet di jalana. Nyisari jajab nepi kaburuan. Hatena jadi khoncewang sieun Karmin teu datang deui. Leos Karmin init lengkahna asa berat sabab ieu tas narima ucapan ti Mang Ading anu matak bungah tapi matak seunggah ngalampahkeunana. Beuki lila Karmin beuki ajauh antuk nangiles dina pengkolan. Nyisari asup deui ka tepas ngariung jeung indung bapana bari ngobrol ngaler ngidul ngadagoan mangsana magrib. Kocapkeun Karmin harita ngagedig leumpang mapai jalan anu berasna ka Cikadu. Leumpang rusuh dijajabkeun ku reangna sora tongeret. Bat asa aya nu ngajujurung sarta namahana kaweur. Kana pipikiranana omongan Mang Ading kadenge meninong toreng yen Karmin geus dibere kapercayaan pikeun hubungan jeung Nyisari. Tapi nu sanyana mah niat Karmin teh can tepi ka palebah dinya. Da pugu can siap pikeun rumah tangga lahir jeung batin can sayagi. Beuh. Cilaka yeuh. Kudu kumaha aing geus kieu natarima atawa ulah? Mun ditarima alamat bakal bibirang sabab aing can boga usaha. Can bisa neangan kipayah, can boga bekal. Tapi lamun teu ditarima lebar sabab Nyisari sakitu geulisna. Jadi bingung ya mending tarima atau mending bolaikeun kitu. Cek Karmin ngomong sorangan. Bari tuluy leumpang rusuh kawas aya nu ngudag-ngudag. Barang keur kitu kadenge sada aya nu seuri jolna tina tangkal kawung. Karwin ngajenghok tuluy ngaraneg para mitra. Ret kaluhur breh ayah bajing keur ngadakom dina palapah kawung matana mencerong ka Karmin. Kurang ajar sia bajing yang serikeun ka aing. Sugan yang dipodaran sia nya. Karmin kukulutus kop kana batu segede peureuh. Tuluy dibaledogeun ka bajing korosak batu kana dangdaunan. Ari bajing luncat bari di sada les ngiles ka nubun. Gelo sia. Kanu susah teh kala ngaheureuyan sia. Karmin leumpang deui jalan nu disorang mimiti mudun. Pungka pengkol mipir-mipir pasir anu akhirna anyog ka pasir embe. Karmin ngarengkog panon molotot sungut calawak reuwas nempo nu ngadakom dina batu sisi jalan. Maung belang nu diasuh ku ade-aden. Siga nu ngahaja pangagatan anu ngaliwat. Waduh, mau Karmin ngagerendeng bari unur-unuran. Kesang tiis nyorolok sakujur awak ari aden-aden nu ngasuh maung nyampeurkeun. Panon gular-giler gemolan pinah ka hareup, iteukna dijingjing pok ngomong sora nangirung. Ngamana unyang, ngunaon ngulin ini nyorangan. Tulung! Karmin ngajerit minta tulung. Balecet lumpat meninotog-notogkeun maneh mabal ka kebon bako celeng-celeng luluncatan teu nolih di picilakaeun. Gaur-gaur sora maung sababaraha kali disusul ku sora angin anu seah nebak dangdaunan. Puguh Karmin beuki sieun lumpat ti babaranting culalit kadabut ti beubeut ka kebon kentang. Untung empuk ku jukut jeung dangdaunan. Korejat hudang deui celeng-celeng ngaluncatan pager tuluy mangpret ka lebak. Kaayaan beuki poek panon poe geus lila surup, jangkrik jeung gaang reang di sarada, cih ciri jeung caricang ka sarua begerna. Harita Karmin anyog ka sisi lembur Cikadu ngalenghoy bakat kulungse. Suku nyareri bakatik balas tika karait kesa ngucur saluar awak. Jados ya. Dasar keur sial bet aya-aya we pikasusaheun teh. Goreng di dieu loba siluman. Ih, bet aya kajajaden sagala rupanya. Untung bisa keneh lumpat lamun henteu. Aduh, aing modar di lebot maung ye. Geus pasti aing jadi caduk maung ye. Heueuh. Aya wae jadi usi caduk maung ripuh aing. Cek Karmin ngomong sorangan tuluy leumpang mapai jalan gede. Gancangna carita Karmin geus tepi ka lemurna, harita teh kira-kira jam 8 peuting. Imahna geus narutup inung bapana geus cempe, sore keneh geus sarare da puguh beurangna capek. Karmin gegeroan ka indungna menta dipanglaankeun tulak. Indungna hudang bari gagelendeng sabab keur ti berasare bet diganggu ku anakna. Kolot terak tulak dilaan berai pantong muka, Karmin abus gek diuk dina kursi.
Keur naon make balik maneh teh sia Karmin? Hees we di ditu barina oge. Ceuk Bi Urmi bari jamedud. Teu panuju kana lampah anakna kitu. Atuh puguh Karmin keheuleun sabab datang-datang kalah digelendeng. Kunaon ari emak nu capek kalah ka dicarekan. Cuma capek ge. Lalintas digawe deuleu. Sia mah tas ulin. Tas ngador. Hah. Teu kalah gawena, teu kalah hasilna. Ukur musingkeun kolot wungkul sia teh. Kami marek nitangga menihara rese di titangga lasuluh ge kalah kamabur sia teh. Bi Urmi ngaleos ka tengah imah bus ka kamar. Ari Karmin kekerot bari diuk dina kursi jajantung deg-degan kasurung ku nafsu. Dasar kolot lah. Nyao disusah ka anak teh nulungan. Udah kana mahan bingung we mau komo mun kawas batur ka anak teh meuni sagala bro. Makarek ulin sakitu geus amakan. Cek Karmin ngabudalkeun ka keuheulna. Ngomongna tarik da puguh jengkel atuh puguh Mang Seno nu geus tibra ka baribinan. Kulisik lilir tuluy kaluar ti kamar panona kekereuceuman. Aya naon ieu teh batur mah hees ieu mah kalah ngadalang sia. Ngadalang ba kuring mah teh jengkel datang capek kalah digelandeng ku Inung. Pantu kira-kira teh teh boga sopan pisan nya. Da sia nu ngacona ka Inung meuli diandel. Sia mah ka Inung teh diandel-andel ngalasuluh ku Inung teh. Didaguan rek ngejo, kun rek ngejo teh ari maneh kalah ka mantog sia. Wayah kieu kakara balik, natas di mana sia liar teh? Ka mana-mana suluna? Mang Seno kalah ka. Nama hanyarekan sabab lalampahan Karmin angger bae para mitra matak jengkel. Atuh reng saruana mah jeung bapa mah eueuh nu ngarti lah. Nu saulueun lah kabala jog boga kolot teh. Karmin garo-garo teu ateu. Jung nangtung leos ka dapur rek neangan sangu. Karmin, ngomong naon sia ha? Kalau beuki badagong we sia bodi eueuh na. Bangeus mantongnya tu di imah sia. Datara kalah gawena sia mah. Mang Seno kacida amakna panon jaleer beureu. Maya tu nya tu di imah ge lah rek ditu we di pawon. Teh mah Karmin bari muka lomari. Kop kana piring kerebung nyiuk sangu sapinuhna piring. Rarat reret para mitra tumpah tempo maksudna mah neangan deungeuna. Tapi eueuh naon-naon iwati samalegoang jeung uyah ganduan. Aing mah mana deungeuna atuh teh mah. Tuhakan sia tarang habu. Udah ngedeul sia, mentong nyarita, tong hayang nyatu deuleu. Ulin sing sia beuh banin oge. Sok ulin kitu sing nepi ka bentet sugan mah. Teh mah Bi Urmi ti jero kamar. Hatena jengkel pisan mun kongang mah hayang mahala ka anakna teh. Karmin teu nema deui najan eueuh deungeuna ge ngadeluk dahar. Sabab beuteung karasa lapar baras lempang jauh jeung balas di budag-budag kasieun. Sangu bear sapiring kurang keneh kop nyokot deui. Samalgoang ledis coet meuni herang dicocolan. Reng sedahar seuseuha satarikna atuh puguh Mang Seno beuki keheuleun. Seuseuha sia diburuan ka ditu montong di imah ganeng. Sing kurang ladahakan tatangkal cengekna sakalian. Teu mau su bapa. Anak teh nepi ka kitu cing atuh sing aya euy-euy apa da bapa teh geus kolot. Karmin nyarita jiga nu daria pisan gek diuk dina palupu. Nyang hunyar bari nyarane kana Billy. Eta nyarita. Tas di mana si aden usahanya atuh? Mari bapa bet nanya kitu sagala. Pan kuring teh lain sakali dua kali balik wayah kitu Pak. Tapi nahari ayeuna siga nu keheul pisan ka kuring teh. Aya naon ieu Pak? Karmin kerung bari neuteup ka bapana. Jengkel pugu dewek teh. Jeung teu panuju we kula lampahan si laing. Sabab geus sakitu gedena. Asa can kaala gawena pisan can bisan mulang ka tarima ka kolot. Cik atuh mun kolot ripu teh bantuan indung mah susah. Ulah ditamahan ku ka jengkel pan buktina arinya tuh mah hayang keneh maneh teh lain. Nya kesalahan kuring teh naon atuh Pak? Waduh Gusti nu agung kalah malik-balikeun sia. Piraku teu karasa ku maneh. Ya Karmin dititah ku kolot kudu ngagugu ulah ngalawan ku punduk sia. Bisi dibabak sia ku aing teh. Mang Seno nyaan ambekna lantaran anakna ngalawan bae matakna mah jengkel. Kieu Pak kuring teh nya mah keur bingung Pak lantaran aya nu narikan kawin. Awena geulis, ngaranna nyari da katelahna ge nyisari. Kolotna balageur nyaaheun jeung pikacong aheun Pak. Kuring diajak kawin sarta ku kolotna disatujuan kumaha geus kitu Pak. Naon sia? Karmin? Sia teh ngalinur teh baguna mah. Mang Seno meuni ngagurubung. Siga nu diseureud langir bakat ku reuwas. Teu gunaam teu nyaon kuring mah nyarita nu sanyana kitu Pak.
Karmin cik atuh si lain teh mikir euy. Nah dikira babari ari rumah tangga rek ngahakan naon si geus kawin. Rek diparag naon pamajikan maneh. Montong disanggupan. Kami mah teu doa lain rek nyarek kawin tapi kudu boga heula bakalna atuh. Cek Mang Seno meni curintik bakat ku teu panuju panon molotot menibun celik. Malah huntuna kekerot nahan amarah siga nu hayang ngokos ka anakna. Atuh Bi Urmi ge para mitra ngorejat hudang bijil deui ti kamar pok ngomong. Maneh teh eling teh sia Karmin kumaha ni rek kawin segala rupa. Geus kapikir pika hareupeunana ku maneh. Gagabah teuing nyarita teh. Da kawin teh teu gampang, lain akal sakadar dirapalan. Maneh mah boro-boro maraban pamajikan, maraban sorangan kican becus. Montong sia montong digugu, kami mah teu doa teu panuju bari oge. Cek inungna para mitra, harita teh nyarek ulah kawin Karmin teh kulantaran memang Karmin can boga pakasaban. Karmin ngahuleng sawangan patukang tongong jeung kanyataan. Cita-cita teu akur jeung bukti ngeng sora Mang Ading kadenge deui, ngeng omongan Nyi Sari nu halimpu kadenge deui. Pabentar jeung omongan indung bapana, Karmin ngarasa lieur sirah karasa berat. Karmin ngalengak sirah napal kana bilik tanggah bari peureum. Urang mana awewena sia Karmin? Mang Seno nanya deui. Urang cempaka Pak. Sabaraha kali tepung jeung awewena? Karek 2 kali jeung tadi. Geus dikumahakeun ku maneh? Can kumaha pira ge nganjang wungkul. Ulaikeun. Montong sieun beakeun awewe, loba keneh. Bapa moal ngidinan sarta moal nguruskeun sabab maneh can waktuda kawin. Mun maksa bakal sangsara. Karmin teu nemalan omongan bapana kahartieun da karasa ku manehna oge. Yen can mampu pikeun rumah tangga, pangnanganjang ka awewe soteh kajurungku pangaresep. Da tadi mah ukur ulinna pangangguran lain rek dinyakeun. Heueuh na bet kabina-bina teuing atuh maneh teh Karmin. Kawas nu geus bisa usaha we lalampahan teh. Mun maneh kawin ayeuna-ayeuna rek diparaban naon pamajikan maneh? Da moal cukup ku huut badag atuh maraban pamajikan teh. Ceuk Bi Urmi bangun haneueuh keheuleun pisan da puguh geus jengkel ti tadi keneh. Ieu ari emam ni sok dibeakeun kabeh ari nyarekan teh. Tadi ge kuring mah sakadar laporan mah, nyarita pamanggih kuring, nyaritakeun pamanggih kuring. Nyari teu panuju mah geus we tuna ada kuring moal maksa. Sabab nu ngajak kawin teh pihak itu lain kuring. Cek Karmin hatena jadi kaweur. Ngadenge jawaban ti kolotna kitu. Heueuh montong, awas sia mun ditarima. Kami mah teu doa. Lain ngahinakeun ka pihak awewe ngan maneh moal kuat ari kudu kawin ayeuna mah. Bisi pamajikan teu kaparaban. Geus ayeuna mah kieu Min. Maneh kudu nempungan deui ka pihak itu bebeja ke terus terang. Yen maneh mah teu narima kana pangajakna, sebutkeun alasan yen maneh teh can boga pakasaban. Can sanggup rumah tangga kajaba mun daek ngadagoan nepi ka boga usaha kitu. Lah ulah make kajaba mending ge bolaikeun we langsung. Saun aya basa kajaba mah tetep aya bakal berat. Asa aya nu ngudag-ngudag mending ge tolak sakalian ngarah timreng. Timreng teh kana ngarah beres mun para mitra sadaya. Ieu basa kileuk saya. Bi Urmi meuni keukeuh teu ngidinan ka Karmin. Kajeun ari kitu mah geus we tuh kuring moal narima lah. Da ku kuring ge geus kaharti yen kawin teh teu babari, kudu boga keur bakal. Bapa jeung mah ulah hariwang da kuring ge boga pikiran. Ngan ayeuna kuring rek minta saran ti emak jeung bapa. Na kumaha carana sangkan kuring boga ieu pakasaban. Cek Karmin daria pisan manehna hayang boga pausahaan. Mang Seno jeung Bi Urmi silih reret rada susah rek ngajawab. Da puguh geus karasa yen pagawean hese. Utamana pagawean nu mawa hasil dari kasakadar pagawean mah teu kurang, unggal poe ge teu weleh riweuh. Kuring mah ayeuna rek diajar usaha we Pak lah. Ngarah teu ngalaman kajadian kieu yeuh biwirang mun aya nu ngajak kawin ditolak mah. Komo ari nolak alatan teu boga pancarian mah. Oh kaharti ku dewek euy da memang nya atuh eta teh pika sedihieun. Sakuduna mah ulah aya kajadian kitu teh. Tapi dah di kumaha ada kaayaan batan sakieu, tapi teu kudu hariwang. Da teh lain kahayang urang tapi takdir Allah nu nangtukeun. Ayeuna urang diwajibkeun usaha pikeun ngarobah nasib. Mun maneh bener-bener hayang usaha eta kacidahadena. Sabab eta pisan nu dipikahayang ku bapa oge. Ngan jalan usahana bapa can manggih kitu. Cek Mang Seno ayeuna mah leuleuy nyaritana. Eta kana naon kahayang maneh Karmin? Hayang dagang atawa hayang kumaha?
yang nyobaan kena dagang we palah jeung mah ngarah eueuh modalna ngan eueuh modalna kuring teh. Cik mikir kadinya tukang seno na kumaha carana atuh. Ya piduiteun mah tapi kudu dipikir heula nah bakal ngahasilkeun atawa moal. Sabab mun kira-kira pirugieun mah ulah da modal lagi lain duit tiis. Ceuk Mang Seno mimiti katarik ku pamikiran anakna. Duit naon make tiis atuh tiis panas tah haneut. Lain panas lain haneut tapi piduiteunana aya dina doma. Ari domana apa doma tetengahan sabeula nu urang sabeula nu Kang Sadeli. Jadi mun usaha sakira mata gagal mah urang teh bakal rugi kitu euy. Sanu hayang rugi pada sararega usaha mah yang untung. Ngan kuring mah teu bisa nangtukeun na usaha teh bakal nguntungkeun atau bakal ngarugikeun. Nu penting mah kuring mah hayang usaha sarta usahana hayang untung. Temal Karmin. Kana naon atuh rek dagang hayam atawa rek dagang cendol? Upah atuh bantuan mikir ku emak jeung bapa kudu kana naon kuring teh nu kira-kira pantes. Sarerea jempe. Mang Seno jeung Bi Urmi malikir milih-milih pijalanan usaha sangkan anakna ulah nganggur bae. Sabab dina nganggur sok ngablu jeung ngalantur tina ngalantur ngalajur nafsi nu akhirna para mitra mata kaduhung. Ari geus kaduhung cenah aya paribasa kaduhung tarati heula. Kitu deui nu kaalaman ku Karmin tina pangangguran teh jadi nyaan mun geus nyaan jadi pikasusaheun akhirna indung bapana milu bingung mikiranana. Kumaha mun balanti kana peuteuy min kabeneran ayeuna teh keur usum peuteuy. Tu nu haji entum rek dibajongkeun cenah. Ceuk Mang Seno ngasongkeun pamanggihna. Tah bener mending ge ngabanar peuteuy euy. Ngarana urang seubeuh ku peuteuy dari ngabanar mah sok naon teh sok aya we meureun waleh bubukna mah kitu. Bi Urmi satujueun bubuhan kasedepna ari kana peuteuy teh. Mane mah kana dahareun we pamikiran teh. Atuh diancokeun ka dinya watak rugi moal kabagian untung. Mang Seno baeud. Nah make rugi paling ge kuring mah nyokotan bubukna. Kumaha mun eueuh bubukna? Nyokot nu badag pira ge sakalian meulem. Alah tong dulus min bising beakeun di beuleuman ku indung maneh. Keke kumaha teh kuring mah hampir sabtuju geus hampir satuju. Nah atuh ka aya putusan kitu asa teu kaharti teuing Pak. Lah didenge-denge teuing bapa maneh mah Karmin. Rek niat balantik peuteuy mah. Prak we atuh mimitian. Tong sieun rugi da kami ge boga pikiran. Moal nya ku ngaruksa kana usaha jadi anak. Bi Urmi menulik ka salakina. Ayeuna mah kieu we tuh Pak. Mun nyaan geus aya modalna mah isukan atuh rek ngamimitian usaha kaparengan si Harli ge bogaeun tangkal peuteuy. Nu keur meujeuhna meupeuy cing kumaha mun kitu Pak? Nya we atuh. Ngan kudu sing bener ngajalankeunana awas ulah dibawa ulin. Ulah bari heureuy sarta sing gemi kana duit. Ulah jorok dina molahkeunana. Kaharti Pak ku kuring da moal dilalaborakeun. Tapi ti mana modalna atuh nah rek terus ngajual domana. Jiga atuh jual doma mah duitna bikeun ka Kang Sadeli. Setengahna pake modal setengahna. Mun modal geus pulang buru-buru beulikeun kana doma keur gantina. Kitu we ai bapa mah. Mang Seno mere putusan atuh meuni bungaheun Karmin teh. Syukur atuh kitu maka kuring regreg Pak jeung gede hate. Duakeun ku emak jeung ku bapa ngarah tujuan kuring ka Hontal. Prak atuh jalankeun sing hasil maksud. Harita para mitra sadaya geus kitu mah Bi Urmi cekat bus ka kamarna. Geus teu kuateun ku teuneuh ti dina meureun para mitra. Teu kuateun ku tunuh kitu deui Mang Seno panon geus teu kuateun ku beuntak. Atuh geus puguh kitu mah Karmin ge ngoloyong ka pangkeng goledag kana kasur butut. Tuluy peureum tapi teu daek sare sabab ingetan kumalayang kanu geus kaalaman. Beungeut nyisari ngalangkang bae dina ciptaan omongan Mang Ading nong toreng keneh dina ceulina. Meuni asa napel keneh kitu deui pangalaman sejen. Meuni asa cikeneh karanapan tungtungna Karmin teh guling gasahan. Rek sare teu bisa sare panon kalah kapeurih carapal. Di luar rebeuki jempling nu kadenge iwati sora jangkrik jeung reang anu reang patemalan jeung pada baturna. Sakapeung kadenge sora cihcir di pipir. Samalah mah para mitra sakapeung saya simet gadung di kebon roai. Lila-lila mah Karmin oge teu eleh. Punten. Lila-lila Karmin ge eleh. Sabot ngalamun oge panonna teh ngalenyap reup sare nu akhirna tibra nepi ka beurang. Malah mah para mitra kabeurangan kapiheulaan ku panon poe. Para mitra kaum dangu,
Heuleut 2 poe ti harita Karmin geus ngeupeul duit nu cukup keur modal dagang. Manehna geus buleud hate rek balantik kana peuteuy sabab harita keur usum peuteuy. Mimitina Karmin ngadatangan boga peuteuy paduraga ngeunaan peuteuy nu masih keneh aya dina tangkal. Sanggeus luyu hargana Karmin ngamimitian ngala, hasilna tuluy dijual ka kota. Langkah mungaran mawa hasil nyugemakeun sabab balantik teh aya untungna. Ditambah ku seubeuh ngedahar peuteuy duit anu geus ngalobaan dibelikeun deui kana peuteuy. Satuluyna dijual kawas nu geus kitu jeung kitu bae meunang sababara balikan. Kacaturkeun dina hiji poe Karmin tepung jeung sobatna nu tajalian iwati Harli. Harita tepung digarduh ronda anu duanana teh uplek ngobrol nyaritakeun kahirupan sapopoe. Nu akhirna Karmin nyaritakeun pacabakanana. Li, ieu mah dewek geus jadi banar peuteuy euy tara ulin teu puguh, tara ngablu kanu jauh lamun teu perlu mah. Taina dewek beakeun dagangan ye. Sabab di wabangkun ieu mah euy. Peuteuy teh geus beak aya ge nu pentil keneh, cing dewek bejaan di mana aya nu keneh boga keneh peuteuy. Ku dewek rek dijugjug euy. Kitu ceuk Karmin ka sobatna. Kuring boga lah. Madenge maneh geus boga pacabakan nu matu teh euy. Nu hiji ciri maneh teh aya dina kemajuan. Mun maneh butuh ke peuteuy mah yuk urang ulin ka bunut yuk. Di dinya loba keneh peuteuy. Malah ulah kuring ngebogaeun 2 tangka. Bener teh teh li? Karmin curing hak bunga. Ayo we urang buktikeun. Yuk atulah. Ira daek nganteur ka dewek. Ayeuna ge teu naon-naon kaparengan kuring keur sase. Tah bener yuk atuh ka ditu lah. Keun lah sieun-sieun dewek ge boga ingetan. Mun hasil mucek ieu nyaho seubeuh we ku peuteuy. Karmin marah mai kana usaha beuki resep. Tapi min kuring teh rek nanya heula nya ari urusan urang Campaka, kumaha teh euy nah tara diteang deui geus bosen. Harli nanyakeun perkara awewe lantaran Karmin kungsi nyaritakeun pangalamanana. Tong nanyakeun kitu lah kuring jadi bingung ya, keun bae eta mah. Antep heula sabab nu kitu mah matak susah sarerea. Nu urang indit we kabunut, urang balantik, nama tuh. Teu loba omong deui sanggeus tarap ti matuluy arinit. Ngajugjug kabunut, Karmin teu poho mawa duit sarta mawa parabot sakumaha mistina. Sajajalan galecok ngobrol meuni sagala dicaritakeun di selang-selang sukaseuri gogonjakan. Mun pareng amprok jeung mojang tara kaliwat sok diheureuyan, di banyolan tampolana sok wani noel. Lamun kaparengan rada anggang digupayan atawa disuitan, sigana teh leungeunna arateul mun nempo mojang teh maklum jajaka nu keur sengserang panon, teu kaop nempo nu herang-herang sok teu daek cicing. Akhirna Karmin jeung Harli nepi ka nu dijugjug. Anyog kalemur bunut barang bus kalemur amprok jeung tilu jajaka nu keur ngariung sisi jalan anu panggedena curing hak morotot ka Karmin siga nu geus apal kana rupana. Puguh we Karmin kaget sabab teu rumasa boga dosa. Asa teu mupakat mun ujug-ujug dipikat ceuceub teh. Bagea baraya lah bacageun euy, ceuk eta jajaka nanya. Bari megatan pijalaneun nulak cangkeng bari mureleng ka Karmin. Rang Karmin eureun kitu di Harli duanana teu ngarti kana eta kajadian. Bagea tapi rek naon megatan ka kuring? Karmin ngawani-wani maneh nanya, hatena jadi salempang. Tang tuh si lain moal apa sia. Tapi keun bae teu kudu nyaho nu penting mah maneh teu meunang kumawani abus kalemur ieu. Mun maksa ieu bagianana. Eta jajaka ngeupeulkeun peureup panon ngaburileng bangun gala. Harna aya urusan naon jeung maneh? Make kumawani ngomong kitu. Maneh mah weuhak pikeun ngahalangan kuring sabab kuring mah teu boga niat jahat. Urusan jeung maneh. Ya, teu kudu babacot. Mun yang salamet ini sia. Karmin teu nemalan para wargi. Kalah ngareret ka Harli nu direret Surti. Terus maju salengkah memeh ngomong ngadehem heula. Ulah tobat lah. Ulah somong jeung takabur lah. Anjeun mah weuhak pikeun halangan kana paniatan batur sabab kuring jeung sobat kuring teh aya niat jahat. Tapi kuring rek maksa we ngan samemeh usaha. Rek nepungan heula wadali kitu. Saha? Jajakan nu tadi megatan nanya bangun teu percaya. Wadali bener suuk. Harli ngajentrekeun. Cik maneh sorangan, tapi si eta ulah. Bari nunjuk ka Karmin atuh beuki teu ngarti pok manehna nyarita deui. Naon sababna dewek diiwalkeun? Naon kasalahan dewek? Nanyakeun kasalahan sia teh. Tah ieu bagianana. Si jajakan nunjuk kana tarangna. Bareh aya codat sagede bengol jiga urut tikus ruk kana batu. Tapi Karmin can ngarti pok nanyakeun. Rek medu teu ngarti teh naon hubunganana ceda jeung dewek.
Ingat siya kana kejadian Campaka? Campaka? Kaya asa remeng-remeng ayeuna mah lain nu ngaran Mirja maneh teh. Bener teh salah eta pisan euy. Oh. Iya nu ngaran Mirja teh. Ye. Kalapa bija tina cungapna. Teu kudu hese neangan mun kitu mah euy orai nyamperkeun paneungeul atuh. Iwak nang tangsu je nuhun euy lah. Urang silih kenalkeun aya jeung dewek. Cek Karmin Paramitra gede hate. Bari tuluy singkil manehna masang aksi. Rek narajang ka Mirja atuh Mirja ge teu cicingeun manehna mere isyarat ka baladna. Baladna nu dua nyisi nangkeup harigu bari mencrong kanu rek tarung. Rek naon si laing make singkil? Cek Karmin Paramitra. Rek ngaladenan kayang sia. Rek ngadu jajaten. Dan dikira sieun kitu moal deuleu aing ge boga keneh kawani. Moal ngeplek jawer nganar jangjang miuni hayam kabiri sok maju sia. Cek Mirja bari masang kuda-kuda. Panu neuteub seukeut ka Karmin. Oh, jadi rek tarung maneh teh. Ngajakan tarung. Nah, da ka dewek mah. Dewek mah singkil soten rek ngajak sasalaman silih kenalkeun. Karmin nyarenge seuri. Solongkrong ngasongkeun dampaleungeun katuhu siga nu nyarek sasalaman. Atuh Mirja kerung hate jadi cangcaya naha omongan Karmin teh nyaan atawa henteu. Ras inget kana kajadian di Campaka manehna jeung batur-baturna teu mangga pulia. Eleh kabeh ku Karmin. Atuh hate Mirja jadi leeh teu percaya kana kekuatan diri pribadi. Nah, kalah ka ngahulang baraya. Rek tarung atau mending silih kenalkeun. Rek tarung hayu ngan mun aya naon-naon ulah nyalahkeun ka dewek. Kumanya euy, Mirja nanya ka baturna eueuh nu wani nembalan ukur gogodeg bari moloho. Ari kitu mah deuna naon silih kenalkeun ge euy tapi dewek mah lain hartina talu ka maneh ngan ngahargaan kana liat maneh nu hade. Cek Mirja. Solongkrong harita Paramitra sadaya nampanan leungeut Karmin. Tawal dua dampaleungeun patareman naari ikap jadul juralit kadabut Mirja tiba beut kana lemah dibantingkeun sakaligus ku Karmin. Aduh, licik ya gelo. Mirja ngulihat bari muringis. Walikat asa coplok di dagor kana batu. Cakaka Karmin seuri ngalejeg ben nangtang lawan. Riuk-riuk nempo batur ngaguling teh ari Harli reuwaseun teu ngarti kana urusanana. Udang sia temongkeun wawanen sia teh. Ulang nganggap sepi kasih ceger atuh bising teh nyaho sia. Dewek teh jago talaga deuleu, cek Karmin. Nyarita ka mana wae ngahajakeun ngabingungkeun musuh. Hapunan euy, gebugan ku sadaya. Mirja marentah ka baladna pikeun newak Karmin, tapi aneh baladna eueuh nu maju kalah ngaharuleng, siga nu bingung. Sabayar kateter ku sikep Karmin anu jumago. Nah sia kalah ngajar dog. Geus teu bela ka aing. Mirja amek. Panon burahay beureum. Huntu kekerot nahan amarah sedeng baturna teu nemalan. Ukur pating kereuceum bingung. Ngajar sia. Mun kitu mah sia geus teu ngaku sobat ka dewek. Sabab belana ka sobat. Ram ciado sia. Cuma ku dewek dihargaan ge. Setan iap sia. Mirja amek kapegung. Tibatan ngalawan ka Karmin kalah ka ngaharau ngabarerang ka baturna. Kiuk perep nyewuk kana beungeut baturna. Ngan untung rikat ngagibar. Atuh plos nonyok angin. Mirja beuki keheul sabrut nubruk. Cedak ka baladna nu hiji deui. Antukna der galungan hiji lawan dua. Mirja gelut jeung baturna sorangan. Paramitra kaum dangu. Nempo kajadian kitu Karmin ti loba omong leos ini. Dituturkeun ku Harli duanana mengkek pisirieun. Mengkek. Dipengkek pan. Sabab nempo laku lampah musuhna teu boga pikiran kalah gelut jeung baladna sorangan. Sanggeus rada anggang Karmin nanya ka Harli. Di mana imahna wadali tadi? Deket masjid di ditu. Harli nunjuk ka masjid. Di mana tangkal peuteuyna? Deket sawahna kaleureun lemur. Tapi deket imahna ge aya ngan tangkalna leutik sarta peuteuyna lasa eutik. Lumayan sakitu ge lah. Duanana jongjon leumpang ngajugjug ka imah wadali. Parang nepi ka anu dijugjug langsung uluk salam torojol pribumi bijil. Kabeneran uah Harli nu katelah wadali teh aya. Uluh bagea teuing tas di mana Harli? Wadali nanya bari mukakeun panto paroman marahmai. Ngajabe ka dewa ya perlu Harli unggah. Solongkrong munjungan Karmin genurutan pasang peta sopan jeung tartib. Syukur aredek ulin ka uama peupeurieun bapa maneh tara lol-lol. Siga nu teu inget we kadulur teh kumaha bapa cager euy.
Pangestoan nuju jaga ayeuna mah teu kirang sawios-wios. Syukur ari calager mah wage. Geus sarehat ayeuna mah. Tapi aya naon atuh perluna na teu dicitah naon-naon ku bapa. Henteu wa ngahaja we ka dieu ka hiji hayang tepung sareng wa, kaduana aya perlu nganteur ieu babaturan wa. Bari nunjuk ka Karmin anu jempe wae teu pipilueun ngomong. Nah, aya naon ujang? Wadali mencerong ka Karmin. Eta uwa abdi teh nuju diajar usaha, diajar balantik kana beuteuy. Ari tadi ngobrol sareng Harli nyaurkeun yen di dieu teh kagungan beuteuy, tah kita maksud mah wa. Cek Karmin pipilueun nyebut uwa nurutan Harli. Oh, kitu. Syukur atuh memang alus mun budak mah geus diajar kana balantik. Hade teteh, uwa mah satuju pisan sabab lamun urang hayang aya kamajuan kudu daek motekar metakeun akal tareka. Dina ngoreh neangan kipayah aya bobasan dikolok lamun teu ngaka moal ngakeul, mun teu ngarah moal ngarih. Tayeuna hiji hartina mah hidup geus aya kadaek, muga-muga sing mawa hasil lemut cekil sing kaala mangfaatna ulah keunaku paribasa nu goreng, ulah dagang tinggal hutang. Tapi kudu dagang bari senang kitu tak ujang, ceuk Wadali resepeun pisan kana pakarpana Karmin. Mun wa kitu pisan maksud abdi ge, oh syukur ari ka harti mah. Soal peuteuy mah jiga ilikan da can ditawarkeun ka sasaha ge. Peuteuy na can pati bener ongko, ceuk Wadali dariana keur matak bungah pikeun Karmin mah. Mun atuh wa permios heula atuh bade diningalian peuteuйna. Nya jung wae barengan ku maneh li, mangga wa. Bra arindit ngajugjug kana tangkal peuteuy. Nu ayana sisi sawah belah kaler ari Wadali. Harita ngabejaan ka pamajikanana sangka nyayagikeun dahareun keur Harli jeung Karmin. Teu kacatur di jalana para mitra. Karmin jeung Harli harita teh geus tarpi kanu dijugjug. Reg duanana areureun tuluy tanggah naksir peuteuy. Tetela peuteuйna kapalang keneh can waktuna diala. Ngan mata kabita meuni leubeut jeung paranyang mung hanyakal waktosna seep.